Ya. Merah roll. Action. Kumaha ieu teh nya. Jebangkeun imaman bagian Haji Mayung ari teu dibecaan bisi kumaha ieu teh. Kapal adatnya saya tahu bisi kunci masjid yang kumaha nya ieu duh. Sabaraha bingung deh Allah. Ari henteu kumaha. Wayahna bedakan deh. Terus teh. Ya, lanjut ya. Geus di on kan ieu? Geus. Jalannya. Tilur heula. Tilur heula. Tah, gitu. Lempang heula Cep, engke dialogna deket kamera. Yo. Kali ada tak? Heeh. Action. Kumaha nya asa bararingung. Pilah hawala lah ya Allah mudah-mudahan sing bade kasadaran hajina ieu. Cut itu cut. Siap. Action. Iya kumaha aing barudak bangunan asa teu beres-beres wae barudak. Asa katida-tida teuing sia teh. Ngulir we neangan buruh we ieu mah, neangan ongkos. Negara we teh garelo ieu mah. Cut. Sok, ayeuna Siap. beri itu ambil tuan setik, Cep. Oh, pop. Tadi itu langsungnya. Yo. Action. Alah, geuning ieu teh Pak Haji teh. Cut. Action. Gitu kok. Nya geus gitu. Kayak lempangna geus pas. Action. Assalamualaikum Pak Haji. Ti Ayeuna tayad, mana teh kudu beunang ieu ya. ngasupkeun, Berarti tuh Kudu benang rokok. Nah, gitu. ngasupkeun. Malik. Malik urang teh ka dieu. Atau malik ka dieu, geuning gampang lah reuwas kumaha nu reuwas. Siap. Action. Kurang ka dieu Pak Haji rokona. Hah? Tah kitu setik. Geus. Sok. Yo. Ustad di mana Ustad? Acep kudu ka bawah ti dituna. Itu dia ya. Imahna beunang euy. Nah, buru ngebul euy, alus euy. Sok. Berarti longnya. Oh, sok long, Long langsung aja. Acep ti ditu tuh. Berarti Pak Haji Damang gitu, langsung. Pak Haji Damang abdi teh ngajak ka dieu sakitu. action. Pak Haji, damang. Alhamdulillah Tad. Abi teh ngajak ka dieu ka Pak Haji. Di mana Ustad? Di mana? Ah, ngajak we ka dieu ka Pak Haji aya periogi abi teh. Sok ngareureuh gua Ustad. Aya naon? Kieu Pak Haji ieu teh aya periogi. Moal di piurang calik ke abi, Haji. Sok atuh sok calik di dinya tah. Calik. Cut lah lagi. Itu mah teh ka bawah nya. Hah? Teh ka bawahnya. Ka bawah geus. Ka bawah. Tulanya. Action. Pak Haji, kunaon ka kitu? Tuh. Kunaon tiga nurah reuwas abi mah ka dieu teh hayang silaturahmi ka Pak Haji. Tot. Ya. Lain di mana Ustad? Tes di mana Ustad teh? Pak Haji abi teh ngajak ka Pak Haji. Kan kita bagian imaman Pak Haji. Imaman tara. Oh lain, tong imaman. Jadi berarti reaksi Acep heula. Ya, Bayi amat diatakeun we lah. Sok sok ge dipotong heula. Bisa ieu dipotong. Ayeuna kan urang keur tina diuk atuh, tina nangtung jadi adi. Mulak lah. Sok karena baju. Ya berarti ayeuna Cokot heula ieu, cokot heula mengpengkeun ngebul. Oh, ayeuna ini kebul ieu mah. cair. aya cai. Eta kana eta. Cair. Lain arah teu gerak. Lu basian bro, itu cepet. Nah, kayak gerak. Berarti posisi
Berarti reaksi Acep heula. Berarti reaksi. Ieu mah bedok gitu mah senati tang imaman gitu. Oh, berarti rada yang ngigir nya. Ya, Sok, eta apa, kadi itu melong kadinya tak gitu. Action. Sok siap. Kalau mau jadi tiga nah kieu we mah. Naon di ustad naon kumaha. Tuh, Pak Haji. Nya kumaha. Iya kan kita bagian imam Pak Haji teh tarawih. Lain gitu Cep, lain bagian imaman. Lain bagian Pak Haji hampura hasil badami, hasil akad. Langsung gitu. Tak gitu sok. Geula. Action. Kumaha cenah kumaha beuh sok. Sok langsung kayak gitu sok. Langsung tatina malik itu, tatina malik itu. Ya, aya naon ustad teh jeung naon eta teh oke jeung ya, naon aya naon. Iya teh Pak Haji. Heeh, Punten satu acana abdi teh nya. Da ieu teh hasil badami badan tan sadayana nya sareng Bapak DKM. Nya kumaha. Iya, Pak Haji teh panginten ayeuna mah teu janten ngimaman tarawih. Jeung ieu teh. Naon ustad, make jeung moal dititang imaman. Si teh sapa si teh make tajwid, kumaha mun Haji Mayung nyarenteng. Saha nu nahan? Make jeung dicarek ulang imaman. Masalahna naon? Moal nanarepi, moal nanarepi teh. Ija. Doa anak moal saha nu imaman di dieu. Iwati Haji Mayung anu genep kali moal hajina. Teu sopan si teh make tajwid, si teh boga halak si Taraja TV. Sia, ngos ya koing. Awas ya koing. Lamun Haji Mayung ge nyarenteng, saha nu nahan? Sia, sopan si teh make tajwid hirup teh. Ini kat aja panas. Kat. Burung anjir. Buru. Banyur, Red. Nah, iya perjuangan ada kan. Lipon. Oh, ente teh ka Banjur teh. Aduh, guys. Tuh. Perjuangan teh ya Allah. Waduh, sampai bolong gitunya Pak Haji. Soek nyaan baju naon Aduh. guys. Tapi kalem da make pengaman dina ieu nama. Oh Kan iya. Cuman kan sok sieun. Jadi panas ka dieu. Aman di dieu nama. Eta meuli rompi di mana eta? Menang ti si Gaes. Meuli ti si Gaes ti rombina teh. Guys. Aduh, nepi ka bolong gitu teh korban hiji euy. Ieu adalah sebuah perjuangan kita bikin konten, berbagai macam cara kita lakukan. Dan ini bukan terjadi yang sebenarnya. Soalnya kan aya syuting bulan puasa. Lain teu puasa, lain berarti ngarokok. Teu ngarokok kan cuman dibikin didramatisir. Oke. Aduh, soalnya baju. Oh, bolong guys tuh. Aduh. Anjir ngebul kan itu ngebul. Ya sebuah perjuangan guys. Tidak jadi masalah, yang penting mah kita bisa menghibur. Kebetulan momen di bulan puasa ini kita manfaatkan. Asih ngebul. Anjir. Aduh. Oke. Kamera action. Siap. Yuk. Wah, da ngamak cek abi gaduh. Wah, bisa segala ditajong dia aduh, kumaha we geus kieu mah ye. Da nyawe cek urang oge. Hari geus kumahakeun deui atuh da nyati itah imam tarawih hari teu puasa mah. Halo, Robi. Kumaha we nya imal bener ieu mangke barudak ari tarawih geura. Moal teu digalusuran ku haji eta mah geura aduh. Kumaha ieu nya carana ya Allah mubaranana ya haji. Wah, aduh, Gusti alo. Mer nepi ka ditajongan kitu. Wah. Astaga di. Aing kumaha nyadaranana nya itu haji. Katila geus kitu posisi kitu heula cep posisi kitu heula. Wah, ieu kudu badami deui jeung rekan-rekan di DKM-an. Ieu mah bener, ieu menyangkut kana zakat fitrah ieu. Gitu ayeuna ieu menyangkut kana zakat fitrah. Bahaya ieu bari ini teh intinya mah kate Urang gitu. mah ka bagian fitrah gede. Oh, sok sebut tak kitu tah. Tah mari kitu. Bari malik ka dieu cep. Aduh. Reuwas Acep teh malik ti dinya teh. Malik ti dieu kan. Aduh. Wah, ieu kudu badami jeung rekan-rekan. Sedengkeun ieu menyangkut zakat fitrah ieu. Wah, cilaka Haji Mayung teh zakat mah kumaha ieu. Wah, ieu kudu badami. Wah, kitu sok kumaha we lah. Siap. Kela nya. Kamera. Action. Kieu teh nya. Sok. Aduh. Kumaha nya itu masih amak-amakan kene dia aduh. Kumaha ya soal mana ieu menyangkut kana zakat fitrah ieu. Bahaya lamun Haji Mayung teu zakat fitrah mah aduh ya Allah. Kumaha ieu? Kudu badamikeun deui ieu mah jeung DKM ieu mah aduh.
Maaf beneran. Soalnya masalah zakat fitrah ya mal bener ya Haji. Aduh. Nah, gitu kan. Kamera action. Kuwi micin kuntung rokoknya. Heeh. Pak Haji. Punten upami micin kuntung rokok entong kana saku ngebul. Geus.